Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haduran alhamdulillah tebang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha badaya sadayana sararehat. Mugia aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sararehat sadayana mitra kaum dangu. Hanca waktos dinten kamari teh dina carios juri buntut nalo parantos tamat. Ayeuna urang medarkeun salah sahiji dongeng atanapi carios dongeng kalayan judul Akibat Unjuk. Karangan Bapak Kak Sukarna nu diropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Marangga kasadayana. Da pugu usum halodo angin gede ngagalabug bakana tatangkalan ting palanoy ting lagudai pangkal jambe katinggali lebah dauna aruyag beda ti jalma bae nu ngalengut keur nundutan sakapeung mah katinggalna siga anu ngagupayan mata kuaas mata kelar rusras kajaman baheula daun awi ting karesek ngalalapar lir ngadeg-deg sakapeung maning ngareog di sadana atra pisan siga nu diseret angin agaro pating koceak sarta dauna nu garing rabeng marurag gahanda tangkal pating rareket diadu sareng baturna kawas anu silih asah silih tahan ulah peunggas poe geus mimiti panas sakedeung deui manceran atuh henteu mata keran boh di sawah boh di lembur nya kitu di pasir oge anu tarani teu kuat hayang areureun ngiuhan ibarat Bapa Sardia harita ninggalkeun pacul leos muru tangkal jauh gek diuk hareupeunana anu kaiuhan daun. Mitra kaum dangu Pasardia nangkep tuhur bari neuteup kanu jauh gedong-gedong kota Bandung maragbag pating jung kiring di lebah dinya mah atra katinggali ebreh pisan tapuguh ti luhur pasir teu aya hahalang pisan atuh mata kuaas pisan ngalamun dibelah dinya bari nyusutan kesangna sarta pok ngomong sorangan. Kemana ya pamajikan aing teh embol-embol sakieu panon poe geus luhur teh can nganturan keneh bae. Tetela ngabeakeun aing mah boga pamajikan teh ceuk gerentes hatena. Pasardia bari neuteup ka lemburna anu aya di lebah. Waktu keur ngalamun kitu seak angin ngagalebug cungungung teh sora anjing di sadana mani manting ngagogog sora tarik ngagogog sorana tarik sakapeung mani babaung kawas anu ngabejaan aduh Pasardia kerung beungeutna nepi ka kecut lantaran manehna apal
Eta sorana si Tumang anjing kakasih manehna. Gog 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 cungungung. Yuk eta sora anjing deh. Kabawa ku angin kaluhur pasir. Aduh pasar dia mesum hariwang ku pamajikan anu keur mangkuk di lembur. Sarta manehna curiga sok cieun kumaha unem kapaksa keur lungse oge yung bapasar dia cengkat sarta durugdug kalebak arek muru ka lemburna. Ari nu mangkuk di lembur bojona bapasar dia harita teh keur ngobrol jeung lalaki tukang barang sarta manehna teu tentrem lantaran ngadenge anjing nu babaung henteu repeh. Atuh kapaksa teh diuk gawena teh ciling cingcat kawas hayam keur andogan sakapeung indit ka dapur sakapeung ka tepas deui. Atuh tukang barang heran gancang manehna teh nanya, Kunaon Nyai? Mani siga anu bingung pisan. ceuk tukang barang bari neuteub. Nya Kang, abdi teh leuwih ti bingung lantaran akang salami kahayang ka abdi nu masih ridu lantaran boga salaki. Jawab nyirat mah. Bojona pasar dia bari teu weuleh culang cileung kanu jauh. Ya, ari Nyai, luak liuk bae katonggo, lain keur ngahuma salaki Nyai teh. Tangtu manehna moal wakabalik Nyai. Lantaran saur Nyai oge can dianteran sanes. Kukituna atuh tentrem bae heulaanan. Nanggelah, akang mah nanggel moal nanaon. Lantaran bagawean akang dagang barang anu ngasru ka kampung. Nah teu bisa lamun urang nyebutkeun ninggalan barang. Ceuk tukang barang bari neuteub. Tah kupingkeun Kang, sora anjing manimanting kitu. Pikeun salaki abdi mah tara nurut ka manusa lantaran manusa mah gerede bohong cenah. Nurutna teh model beda jeung batur. Nyaeta nurutkeun ka anjing. Tah geuning anjingna oge ngarti kawas nu ngabandungan omongan urang. Kari-kari akang nyebutkeun hayang ka abdi cojol cungungung geuning babaung kawas ngabejaan kadunungan. Mangga Kang, geramios bilih ka bujeng datang manten salaki abdi. Ceuk nyirat mah dumareda. Kitu. Mangga atuh, ari kitu mah. Tah akang masihan sinjang 2. Nu ieu kanggo sadidinten. Sareng nu hiji deui kanggo nyaba. Janten kamana-mana oge, Nyai moal weleh emut ka akang. Ceuk tukang barang bari ngasongkeun samping kebatna 2 potong. Geus kitu mitra leos manehna amitan sarta janji isukan rek datang deui. Leos tukang barang indit jegug deh sora si Tumang ngagogogan anu balik. Atuh nyirat mah teh kerung keheuleun ka eta anjing sarta mikiran akalna sangkan eta anjing pae lantaran ngaganggu bae mata keheul mata kusing. Keur kitu yol salakina digogogan ku si Tumang jeung lutak-letak sagala. Ari jol datang kadinya kasampak bojona aya di tepas keur nyekelan samping. Aya saha Nyai? Bieu di dieu teh. Ceuk salakina bari camerut sarta neuteub kana beungeut bojona. Har, ari bapa budak beu boga pikiran datang-datang teh camerut jeung nanya kitu. Teu aya sasaha ka dieu mah. Jawab bojona nyareng.
saha? Terpercaya akang mah saeutik oge. Hayo aku, saha nu bieu ka dieu? Ceuk pasar dia nyereng. Nah nyaho gitu akang yen aya jalema ka dieu. Jawab bojona. Malik ngambek. Yang tu bae nyaho mah. Nah atuh make nanyakeun ari nyaho mah. Hayo sebutkeun saha. Jawab bojona. Malik epe. Mitra kaum dangu. Barang dijawab gitu mah. Pasar dia rada bingung. Red ngareret ka situ mang. Nu harita kupat kepot. Atuh nyeh manehna seuri. Adena asa kahibur. Sarta pok nanya ka situ mang. Kawas ka jalema bae. Kumang, aya jelema bieu ka dieu teh. Ceuk pasar dia. Bari neuteup ka situ mang. Anu lutak letak jeung kupat kepot. Gogog cungungung. Situ mang disada deui. Bari neuleuh ka dununganana. Atuh nyeh pasar dia seuri. Sarta neruskeun omonganana. Bari ngareret ka bojona. Dengekeun kumaneh Ratma. Nya cenah ceuk situ mang oge. Ceuk pasar dia. Siga nu reueus. Boga anjing anu sakitu hideungna jeung ngartina. Bohong. Cing sebutkeun lalaki atawa awewe anu datang ka dieu teh. Ceuk nyirat mah nyentah. Siga anu ambek. Padahal hatena mah leuleus da rumasa yen bener. Kumang, ngadenge tah debatan pamajikan kula. Awewe anu bieu aya di dieu teh. Ceuk pasar dia. Bari dongko sarta ngusapan hulu anjing. Gug 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 gug. Anjing teh teraekeun ngagogog. Atuh nyeh pasar dia imut. Bari ngareret ka bojona. Pok manehna ngomong. Dengekeun kumaneh Ratma. Kedaekeun ngagogog situ mang teh. Lantaran lain awewe. Ngadenge bieu atawa henteu? Siah rek moekeun ka salaki teh Ratma. Geura lamun maneh teu percaya ka situ mang, ayeuna urang tanya deui. Ceuk pasar dia. Bari ret ka situ mang. Pok manehna ngomong. Lalaki atuhnya. Cumang anu bieu di dieu teh. Gog 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 cungungung. Situ mang nembalanana teh. Ngagogog. Nah, tetela syarat mah. Lalaki anu bieu datang ka dieu teh. Hayo aku. Enya atawa henteu? Ceuk salakina. Mani jamaduda. Nya Kang. Jawab nyirat mah bari dumareda nyaritana teh. Jadi lamun kitu mah. Maneh teh bengkok sembah ke salakinya. Ceuk pasar dia ngambek. Darumaos abdi mah Kang. Jawab nyirat mah. Waniun suntak-sentak deui ayeuna mah. Lantaran manehna ngarti. Lamun dibawa keras salakina leuwih keras. Kadang-kadang bisa ngabinasa. Aya naon? Atuh lalaki los-los ka dieu. Hari lain ngajalankeun teu bener mah. Nu dagang barang Kang. Sarta abdi nganjuk samping 2 potong. Tah ieu geuning sampingna oge. Teu teuingeun si tumang mah. Ngacaukeun pisan kana laki rabi teh. Hanjakal sanes anjing kukutan abdi. Lamun seug kuku anjing kukutan abdi mah dipaehan tah. Sabab ngabaruntakeun rumah tangga. Jawab nyirat mah. Dumareda nyaritana teh. Tong nyarita kitu Ratma.
akang ngarti ka awewe anu jalana teu bener. Beda kadeleuna oge. Beda pisan jeung beda srekna kana hate. Ceuk salakina. Jamadude keneh rada timburuan meureun. Naon nu jadi kabedaanana Kang? Jawab Nyirat mah bari neuteup ka salakina. Dah, maneh diwadak, mani camerok. Hayang naon cing make diwadak sagala rupa. Lamun teu hayang kataksir disebut geulis mah. Hayo aku. Ya ceuk pasar dia. Bari marong sigana deui bojona. Nya diwadak mah ngarasugema anu jadi salaki sabab ieu teh abdi bade nganteuran Kang. Tuh tinggal sanguna mah geus diwadahan kanggo akang eta teh. Sanguna keur bodas teh pulen deui beuleum peda di jeruk purutan sambal tarasi anu sakitu ledokna sarta cocoelna pucuk sampe menang nyeupan ditambahan ku kacang panjang sababon teng mah tinggal ngala di ditu lain. Tah bade mios pisan abdi teh kaganggu ku tukang samping sarta abdi nganjuk 2 potong samping anu dimaksud lamun akang dongkap di huma abdi geus mandi sarta sagala bersih ngarasugema akang ninggalna. Tah kitu kahayang abdi anu dikemu di jero hate teh bisa tujuan kitu digolongkeun ka awewe anu bengkok sembah ka salaki. Ceuk Nyirat mah ayem bae nyaritana teh. Sakapeung leumeus sakapeung kasar. Letan teu tulangan Ratmah. Bisa udi ulal elol kawas orai luar leor. Lamun bener oge boga hate kitu anyaran kawin. Lain ayeuna nah ari geus ngolotan make beberenjen. Ngarti di dieu mah Ratmah. Sakali percaya terus moal percaya malah kudu curiga. Ceuk pasar dia. Bari ngaluk tunggul. Inget ka bojona anu geus maon. Lamun teu percaya mah jaga bae atuh. Ngan ari ngajaga teh ulah ku anjing. Da anjing mah geus sidik sato. Nangarti kana basa anjing. Cing ku jalema jaga mah da moal mumpung di dieu oge asal benar-benar bae nyaah ka pamajikan. Ulah nyaah ka timburuan bae. Heeh. Rek ditungguan ieu oge. Jawab pasar dia. Bari rek indit deui ka pasir. Maksudna mah kagok hanca meureun. Kang Sardia moal dahar heula. Ceuk Nyirat mah bari neuteup. Sok hadeukkeun rek didahar di tonggo. Jawab salakina bari camerut. Ari Nyirat mah terus ka jero imah sarta nyokot sangu anu geus diwadahan dina boboko sok kumanehna dibikeun. Bari pok ngomong. Keun ku abdi atuh urang bawa nya Kang. Piraku lalaki mawa boboko teu pantes katinggalina oge. Nu teu pantes mah awewe make wedak camerok. Jawab salakina. Bari ngajewang boboko jeung teko wadah cai teh. Terus manehna ngagidig ka pasir deui. Careleng tereleng si tumang ngudag. Gog 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 si tumang ngagogog. Bari ngicrik ngupat kepot tukangeun dununganana. Atuh dununganana imut bari pok ngomong. Tumang, bener maneh mah catia kadunungan teh. Rek ngilu ka pasir maneh teh tumang. Ceuk pasar dia. Bari ngareret ka anjingna anu ngicrik.
gog situ mang di sana deui. Atuh nyeh pasar dia seuri sarta Malik ngareret ka pamajikanana anu keur melong. Ma, nah gening abah teh mawa boboko. Ari emma teu katonggo. Ceuk hiji sora awewe anu kakara datang di pasar. Atuh gancang nyerat mah Malik. Pok manehna ngajawab. Gening hati mah. Nalila-lila teuing ka pasar teh nyai. Ceuk indungna bari imut. Kuring hati mah teh anakna nyirat mah atawa anak terena papasar dia. Rame mah di pasar teh. Resep abdi mah. Nganahan jakal teu mawa duit loba. Da puguh teu gaduh tea tapi naha. Amah henteu ka pasir. Ceuk Nyi Hati mah nanya deui siga nu heran lantaran kumanehna bieu katempo pasar dia mawa boko sangu jeung ngajingjing teko anu siritna digantelan ku cangkir. Hati, emak bieu teh pasea jeung bapa tere maneh, tapi teu majar kumaha. Da meureun gede duriat ka emak teh, sugan emak bieu teh rek ambek terus. Ari pek ieu geuning. Jawab indungna bari ngusap beungeut sarta ngahuleung. Naon pasalna mak? Ceuk Hati mah hayangeun nyaho. Biasa bae timburuan, peda emak bieu dibere 2 potong samping taku tukang barang nu matak diambek teh. Ceuk indungna bari nembongkeun 2 samping kebat. Geuning aya tukang barang bager-bager teuing emak. Is lain samere-merena Hati. Tang tu mere aya pandanganana. Da geus wakca ka emak teh pian manehna mika hayang. Paingan Abah Sardia bendu atuh. Ari kitu mah emak. Da emak anu salah nyeleweng ti anu jadi salaki. Sarua bae jeung ngadukeun meureun. Untung henteu bantrok oge. Kumaha lamun bantrok? Matak jadi tarung parebut umur emak. Hariwang abdi mah. Ceuk Nyi Hati mah manikarung. Tah lebah dieu mah. Maneh teh bodoh Hati. Teu ngarti kana kaayaan nu sabenerna. Sanyana pang emak ngajalankeun kieu teh aya sababna. Kahiji inget ka maneh anak emak. Kadua Kang Sardia boga anak 2. Awewe hiji lalaki hiji. Tah eta anu jadi panghalang pikeun kahirupan emak teh. Jadi lamun masih ngarengkep keneh jeung Kang Sardia pikeun emak moal tibrah lantaran sieun raja kaya emak ku anakna. Ceuk indungna bari neuteub ka Nyi Hati mah anu kerung. Har, sanes tos digentos segelna teh emak. Ceuk Nyi Hati mah beuki heran bae. Enggeus ari diganti teh mah. Tapi maneh sing ngarti Hati. Yen ti sapra kawin ka Kang Sardia emak ngaluarkeun tanjakan heula. Nyaeta hayang kakayaan Kang Sardia dirobah jadi hak milik emak. Tah harita kahayang emak teh digugu ku manehna. Sarta saenggeus kawin eta raja kaya teh dirobah dihijikeun jeung anu emak. Nyaeta jadi pakaya hak duaan sarta make janji kieu. Lamun emak menta diserahkeun eta raja kaya jadi milik Kang Sardia. Malah raja kaya titinggal bapa maneh oge kaasupkeun. Tapi lamun Kang Sardia anu nyerahkeun eta raja kaya teh jadi milik emak. Kukituna kapaksa emak kudu neangan jalan sangkan maneh ulah nyamos. Tah kitu Hati. Asal muasal nama waktu maneh laleuti keneh. Ceuk nyirat mah
bari ngaharu kawas nu bingung. Atuh, ari kitu mah urang teh kudu hati-hati emak. Tapi naha kapungkur emak mani totolakan embunga hiji sarang putrana Abah Sardia. Eta oge ngahaja siasat emak. Ngerasa galah hasil-hasil emak duaan keur urang wungkul. Tapi lamun ngahiji mah duka teuing kumaha jadina. Tangtu bae meureunnan keur sararea. Jawab indungna bari ngarenghap narik napasna. Ari ayeuna kumaha emak? Nah si Idik sareng si Suhana teh digarawe atawa daragang? Ceuk Nyi Hatimah nanyakeun dulur patetereanana. Wah, daragang lalab bae geuning. Sakapeung daragang suluh. Tah di dieu oge geus jadi kamenangan keur emak. Da bukti Kang Sardia poho ka anak. Ceuk indungna bari terus ka jaro imah kawas nu embung ngadenge ngaran anak terena. Mitra kaum dangu, Nyi Hatimah teh ngahuleung bari neuteup ka indungna sarta manehna ngartieun kana tujuan indungna teh. Atuh leung bae ngalamun mikiran bapa terena. Asa teu paruguh pisan neuleuh indungna kitu teh siga henteu daek luyu jeung bapa tere manehna. Ari anu dipikirna Pak Sardia harita teh di pasirna teu digawe. Sabadana entas dahar manehna ngahulang bae. Ari ras kulaku bojo nu sakitu mata keuheul matak nyeri kana hate. Sarta ras ka indung budak anu geus maot ti heula ninggalkeun dua anakna nu ayeuna kasangsara. Atuh geletis disambat manehna ngomong sorangan. Dedeh teuing Suhana. Abah salah anaking geus ngawin ka Nyi Ratmah teh. Ngarasa ku Abah teh Nyai nalangsa saumur hirup. Jeung karasa deui kekajaman pamajikan kanu jadi anak Abah. Sabar Suhana. Idik sing salabarnya. Abah ayeuna rek mimiti ngalakukeun kalakuan anu jujur antara bapa ka anak. Ceuk gerentes hatena Abah Sardia bari neuteup ka lembur anu dianjrekan ku anakna. Dipolong deung ngiceup-ngiceup kawas anu keur kasengsrem ti balat inget ka anak anu enggeus dikakaya. Mitra keur jongjon ngalamun kitu jegog teh si Tumang manting suruntung serenteng. Atuh Pak Sardia heran bari neuteup ka si Tumang anu sakapeung ngabecir lumpat nyerepet ka tonggoh. Sakapeung deui nurugtug mudun nyampeurkeun dununganana. Atuh Pak Sardia heran terus nanya ka si Tumang. Aya naon Tumang? Ceuk Pak Sardia siga anu nyaah pisan. Gogog si Tumang manting becir lumpat ka tonggoh sarta ngagogog teh eureun-eureun. Geus kitu terus turun deui sarta kupat kapit ka Pak Sardia anu keur diuk nangkep tuwurna. Bari melong ka si Tumang anu kupat kapit bae. Keur kitu eta anjing teh telenjeng lumpat deui ka tonggoh ngagogogan dua jelema anu lalempang kadinya. Tumang, oh Tumang, aya di dieu maneh teh Tumang. Ceuk hiji mojang
anu pakeanana tatambalan gek manehna cingogo ngusapan bulu situmang sarta teu buku reuy cipanona eta mojang teh ngalembereh bari pok nyarita deui. Tumang, maneh sakadar sato, tapi inget geuning ka kami teh Tumang. Tapi naha ari Abah tara datang ka kami, jeung Abah maneh di dieu teh Tumang. Ceuk eta mojang teh bari ngalimba yung manehna nangtung deui sarta ngareret ka adina anu teu leumeuk teu nyare. Idik, geuning aya si Tumang di dieu teh jang Idik. Boha-boha aya Abah meureun nya. Ceuk Nyi Suhana ka adina anu ngaran Jang Idi. Tiasa janten ceuk, kumaha atuh pilampaheun urang pangsul deui bae ceuk atawa teras margi abdi mah hariwang teh ku emarat mah bae ceuk. Anu sakitu galakna geuning ka urang teh leuwih-leuwih ti kadombana, jawab Jang Idik bari neuteub ka lanceukna. Ulah kitu Dik. Dare kitu rek kieu oge Bapa sorangan. Lamun aya teh mah urang sampeurkeun bae. Hanes engke marat mah ngambek. Naon salahna urang ngaleos? Ceuk Nyi Suhana ngeuneuk maleuk-meuk teu aya kagorengan kaditu kadieu teh Nyi Suhana mah. Kitu sae ceunena abdi ngiringan kumaha nu janten lanceuk, jawab Jang Idik sopan pisan kanu jadi lanceuk teh jeung kacida nyaaheunana. Tumang, di mana Abah teh ha? Ceuk Nyi Suhana bari melong ka si Tumang nu harita kupat kapit. Gogog si Tumang ngagogog deui, leujeng lumpat ka lebak gancang ku Nyi Suhana jeung Jang Idik dituturkeun. Ari gog teh manehna ninggal bapana keur diuk nangkeup tuur, atuh gancang harita diburu kuduaan. Bah, Ceuk Nyi Suhana bari muru ka bapana sarta bru nyuuh kana suku bapana nu harita keur ngahurun balung. Mitra Bapa Sardia ngaranjug neuleuh anakna datang teh sarta nyuuh kana suku, atuh gancang dicengkatkeun sarta terus diusapan. Cipanon Bapa Sardia harita teh mani gembeng teu sangka kudua anak anu ti tadi di lamunan nyaho-nyaho nyalambeurkeun. Atuh ret Bapa Sardia ngareret ka anu bungsu nu nangtung reumbai Cipanon lantaran watir ka lanceuk nu hayang tepung jeung bapa ari ayeuna pajongho. Nena, imarana anak king. Ceuk Pak Sardia gumareda mitra kaum dangu. Nyi Suhana teu nembalan ngan saukurna teu bae jeung Cipanonna nyurucut. Atuh bapa kasuat reuy Cipanonna ngarembeng siga anu ngalobaan. Bulu panonna baraseuh tina bakating kuatir neuleuh anakna kitu teh nu lilana bulan-bulan teu papanggih jeung manehna. Padahal lembur anakna didinya teh henteu jauh. Ujang, tas di marana bieu teh ha? Ceuk Bah Sardia ka Jang Idik
anu ngajengjen nangtung teu usik-usik. Wangsul ngalasuluh Abah nemekenging nektekan wungkul sarta dikumpulkeun di ditu bantuaneun enjing atanapi pageto. Jawab Jang Idik bari ngeluk terus diuk pigireun lanceuk manehna. Nena, kunaon cerik anaking? Ceuk Bah Sardia nanya deui. Abah, abdi teh emut bae ka Abah. Sok sieun udur. Sok sieun teu aya nu ngurus. Nalang saha teh abdi teh Abah. Dadi henteu-henteu oge. Kakolot mah emut bae. Jawab Nyi Suhana bari ngaharuk teh nyusutan Cipanon. Syukur anaking. Da Abah oge sarua inget ka anak. Malah bieu teh keur ngalamun nyipta hidup jeung si Ujang. Nuhun Gusti. Mun anak ayeuna kumpul di dieu. Ceuk Pak Sardia. Diselang ku nganuhunkeun heula ka Gusti Nu Maha Suci. Aya naon Abah pangabdi di lamun teh? Ceuk Jang Idik ngilu nyarita. Anaking, Abah teh boga pamajikan. Pangbareto Abah kawin deui teh lantarannya ka hidup. Tapi dina buktina ayeuna malah teu bisa tah mikanya ka anak teh. Lantaran nu jadi pamajikan teu sahuluan. Teu panujuan Abahnya ka anak teh. Pajarkeun teh arinya ka anak mah kudu antep sinaman cakal. Lantaran lamun sagala kumaha kolot bae mah nyaah dulang cenah bakal goreng di akhirna. Namun kolot kacanir bang bau teh anakna katalangsara dah henteu bisa usaha. Kitu nyaritana ibu kawalon hidup teh anu harita mah kaharti benerna ku Abah teh. Tapi kumaha ayeuna? Nalangsa anaking hate Abah teh. Nalangsa leuwih ti bareto. Sabab ari anak mah dimumule breh bajuna, breh sampingna, daharna dipupujuhkeun. Tah eta teh nimbulkeun hate teu geunah keur Abah mah. Nu matak Abah ngaharuk sagala bingung nguyung mikiran nu kitu. Katurug-turug teu uyuhan deui. Sigana teh anaking. Sabab tara-tara ti sasari ayeuna mah pamajikan teh bet beberenjen. Kawas teu era ku anak. Da buktina taya isuk taya sore gawena diwedak bae. Mun nyisiran buukna tepi kaluis. Hari ka Abah bisa nyaritana teh keur nyugemakeun kasalaki cenah. Tapi poe bieu kaparego aya nu mahugi samping sadua-dua. Nalangsa Abah teh anaking. Kulantaran kitu Abah ngalamun hayang nepungan ka hidup. Nya eta hayang mawa hidup ku imah Abah. Supaya Abah henteu asa nunggelis teuing. Ari aya anak sorangan mah jeung tangtu deui. Panyelewengan nu jadi pamajikan bisa kanyahoan. Dah kitu sohana anu dimaksud ku Abah. Panggih jeung anak nepi ka dimaklum teh. Ceuk Pak Sardia bari ngaharuk romana nguyung. Abah,
Tenyangki abdi teh bah, dugi ka kitu mah malah nguping ti tatangga oge tara digugu ku abdi teh. Sanaos seueur anu ngawartosan yen abah teh ripuh cenah eleh ku pamajikan. Tapi kapoho ka anak sarta akhirna poho ka dirina pribadi daek diperes ku bojo. Abah cenah anu tihot-hat ngurus pakaya teh, tapi ngan ukur bisa dahar. Ari bojo abah mah ngeunah-ngeunah, ngahenang, ngabening sareng hati mah. Matak nyeuit abah nguping wartos kitu teh. Nyeri sote abdi mah sanes sirik abah. Tobat pisan-pisan gaduh hate kitu mah. Mung nyeri sote anas abdi ngilehan maneh. Sareng pun adi jauh ti kolot. Nu dimaksud abah sanang bae. Tapi dina buktosna ayeuna mah teteh lapisan geuning. Margi disaurkeun ku abah. Yen leres abah anu sesahna, jadi leres deui anu masihan wartos teh. Tah kumargi eta abdi bade tumaros ka abdah, ka abah. Kedah kumaha abdi sareng pun adi teh bah. Jawab Nyi Suhana, dumareda ta sarta nyusutan Cipanon. Denah, Didik. Nya ayeuna geus waktuna hidep kudu ngahiji deui jeung abah. Kudu saimah jeung abah. Susah bareng susahna. Da puguh anak jeung bapa. Atuh sanang eta anu ditedana. Daek lamun hidep marilu ka abah poe ieu. Ceuk pasar dia bari neuteub. Abah, abdi sadia ngiring ka abah. Abdi sadia ngabela nu janten sepuh. Namung sanes ngabela bade ngalawan marat mah. Sanes kitu. Margi marat mah teh bojo abah. Abdi mah sejak ngabela teh supados abah gumbira ku ayana abdi. Sareng ngahiji sareng abah teh kitu tujuan abdi teh abah. Nya kitu deui tujuan pun adi. Ceuk Nyi Suhana bari neuteub. Syukur atuh anak king. Jawab pasaria gumbiraeun pisan sarta terus harita keneh oge diajak balik. Bah, sawios boboko sangu mah urang kelek ku abdi. Ceuk Nyi Suhana bari nampanan boboko sangu anu eusian keneh. Ari pasar dia gancang nyokot pacul rek dipanggul. Bah, sawios ngabantun pacul mah ku abdi bah. Ceuk Jang Idik bari nyokot pacul anu dicekel ku bapana. Paraya waktosna parantosep cag urang tunda dihanjuang siang sareng wengi insyaallah enjing dilajeng deui. Hapunten dina samudaya kalepatan kekirangan sareng kaluluputanana mugi aku sadayana dihapunten sareng hatur nuhun.
Rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu parantos salasrebna jeung anu parantos satiana. Kemugia ieu teh sing janten bang beberah kana mana sareng kolbuna sumanget kana kolbuna. Bisa gitu baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.